kayak sama saha ieu teh? Iya, anu nyari aan ina sunatan. Anu bener sih teh dendaman. Lama samping. Oke lah tuh. Orang masalah samping enak. Lumayan ya. Kayak saya mah cenah. Udah buru ya masalah samping. Mana itu maning eueuh asim. Ini duaan Eueuh geuning man. Nyanyian aku nyanyian. Kayak lah tuh pan nyeri ceritana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yat. Iya aya nu rek ka dieu cenah nyemah tah nu rek ningali maneh nu anyar disunatan. Kalabat ah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalebat. Sok calik. Ieu ti Cianjur cenah ieu teh Yat. Oh, di Cianjur. Oh, aya ngalongok cenah kitu eta meureunana maneh tos disunatan. Aduh, punten itu Mang Yat, nama tiasa ngalongok, sibuk kepada malan itu nyata. Sawias Kang. Atur nuhun dia tos dilongok oge. Kan kieu geuninganna di dieu mah teh gaduh suguhkeun naana. Naon tuh da nya? Lain mah nya suguhkeuneun pisan itu Yat. Era itu ieu teh mah jauh-jauh ti Cianjur atuh meuli-meuli kopi maneh teh mung nyuguhan pisan ka semah. Pandang duit nana. Atuh ngecrok heula we ka saha we ka tetangga atuh. Arek ku urang dipanginyeumkeun atuh ke batur. Atuh lah. Atuh urang nginyeum heula nya daerah teh disuguhan mah tuh. Kang di karantun heula nya sakedap bade ka ieu heula ye aya peryogi. Oh, mohon. Mangga. Sakedap anya. Aduh teh gaduh suguhkeun naon atuh nya? Cai-cai atuh. Man. Nakeun cai man. Gun, keur naon maneh? Karek dibalik ngojek. Balik ngojek. Wah, balik ngojek gua pasti boga duit. Kieu Gun. Si Iyat pan itu teh aya SMA lah pokona mah. Jadi si Iyat teh karunya itu teh bogaeun keur nyuguhanana. Ka urang teh teh manginyeumkeun duit ka maneh. Panginyeumkeun cenah kitu ka si Gugun 100 jang nyuguhan. Sugan bogaan si Gugun, boga teu engke digantian da meureunan ke oge. Aya ge 50 ieu teh. Aya ge 50. Akeun bae lah 50 ge. Da engke ge digantian cenah da engke meureunan si Iyat ge bakal dicecep itu ku semah nu poona. Nya, heuh engke meureun digantian ku si Iyat nya di nyam heula nya. Heuh nuhun Gun. Yat. Ya. Eueuh geuningan inyeumeuna oge rek jang meuli kopi teh euy. Eueuh nu mere. Aing mah berat mangerakeun. Atuh meureun kadengeun ku saya mah. Eueuh nu mere. Rakeun temen kadengeun ku saya mah. Wios padahal mah BG da nyandak ieu. Aya ieu teh kopi mah nyandak. Tah kitu. Mun tadi atuh. Ih, bahaya tuh mengpong-mengpong. Tuh urang jadi bisa ngopi. Ya cai panasna aya. Aya cai panas mah. Kitu pan aya mah jadi tiasa ngopi urang teh meureun nya. Lihat. Urang neangan heula kadaharan atunya ieu piraku tibang kopi hungkul teh dibere kadaharanana teh bere can teuneuna. Heuh urang nganyuk-nganyuk ka warung atunya. Heeh. Karena apa sih mah? Dari suguhan. Oke. Sakedap anya. Fatimah naon eta? Salak. Nu saha? Nu mama. Nu mamah ceuk Mang Iyat namun teulah sakedeung cenah ajang api-api nyuguhan semah nya. Heeh. Ditamut langke dianterkeun ka itu ka bumi nya. Yat. Ya. Ye. Ieu urang nginyeum heula eta nu batur bieu salak di nginyeum heula ieu mah da moal di darahar ieu ku semah oge. Bieu nginyeum heula ulah tikan teu disuguhan teuing era. Oh, atuh lah urang suguhkeun heula. Kang dileueut Kang eta kuehna. Tah ieu geuningan nyonong salak ya aya nu masihan salak dieu teh. Oh, mohon atuh pisan ieu Mang Yat. Kada ngarepotkeun ngan itu mengalami. Eta bade angkat lah ka itu aya ka peryogian. Ih, padahal mah engkin we atuh. Cep, ya kamu Mang Yat. Oh, nya tuh. Ya, atur nuhun. Mudah-mudahan terhadap Mang Mang Yat nya. Amin. Punten pisan mengalami teh. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aing lumayan mina amplop tuh. Oh, Yat geus baralik lin semah teh. Heuh, geus balik bieu. Karek bieu mah pisan. Oh, atuh heuh alus ah. Mana tuh salakna urang bikeun deui ka budakna. Tah iya tuh tah ieu. Anterkeun ieu tadi salah. Oh, eta nih sama teh karek dibaralik nih. Orang tanyakeun ka Mang Yat sok poeun Mang Yat apa? Aing salak meunang.
Duit menang 50. Ah, menang banyak. Jong hirup teh ngopi euker, amplop menang. Udah tempuh heula ya amplop teh ya. Aduh. Lumayan gocap. Ngamplop 50 lumayan. Mang, Naon? mana duit nu 50 teh? Duit 50 naon ya teh? Tadi teh Mang Barnet pinjem duit 50 cenah. Kita Mang Iyat kenyuguhan semah. Hei, tadi teh ngomongna teu meunang cenah jelema teh. Tapi aya nasi gugun makin nagih atuh ka urang. Atuh meureun boga amplop 50 teh kudu dibikeun mana ka si gugun. Wah edan.